Rupi anu kapeto jadi juara katilu nyaeta Nyi Oni ti Paguron Karamatwangi. Ger nulalajo sarura. Anu kapeto jadi juara kedua dina pintonan ibing silat nyaeta Nyi Nenden ti Paguron Macan Lugai. Nulalajo sarurak deui bari pating saruit. Tah ayeuna mangga regepkeun ku sadayana. Nu kapeto jadi juara kahiji dina pintonan ibing silat nyaeta Nyi Dedah ti Paguron Gagak Rumingkang. Ger nulalajo surak ayeuh-ayeuhan bari kaleprok awahing kusukema. Mangga ka para juara maju ka payun pikeun narima hadiah ti pupuhu pasanggiri. Tilu wanoja anu kapeto janten juara mangga maraju ka hareup. Tiluanana maraju ka hareup terus bae dibere hadiah duit ku pupuhu pasanggiri. Pintonan dina poe ieu geus lekasan. Kasambung deui dina dinten enjing nyaeta pintonan kaparigelan dina widang jurus. Mung sakitu tisim kuring. Panata acara nutup biantarana. Disambut ku nulalajo nu sarurak bari kaleprok. Dina wanci sareureuh budak. Kayaan di alun-alun Kabupatian Tarawangsa geus mimiti tiiseun. Nu dagang ukur nyesa hiji dua. Pon kitu deui jalma nu lalar liwat geus arang langka. Juringkang, aya saurang jalma jujuringkangan. Gerakanana kacida gancang jeung tanginas. Taya lian eta teh si Kalapati nu make gagaman Cipto Gumono. Taya hiji ge jalma nu bisa ningali ka si Kalapati nu keur mapai ka unggal tempat nu kacicingan ku wakil ti tiap paguron. Tapi sanggeus kukurilingan si Tregos Bodas nu diincerna taya kapanggih. Lamun kieu mah oi, nyata pisan eta si Tregos Bodas teu milu ka dieu. Memang saharita patelak jeung aing sasat manehna keur ngaliwat ka Paguron Gagak Rumingkang. Kayak kieu mah aing kudu gancang mere beja ieu kaki guru. Kitu gerendengna si Kalapati. Manehna balik deui ka tempat balad-baladna caricing. Kacaritakeun Barman jeung si Kasdun nu caricing di imah Mang Juneb. Harita Barman jeung si Kasdun keur aluprek ngobrol. Cik Jang, lamun dina poe isukan paguron mana ieu? Anu sakirana bakal unggul dina widang kaparigelan jurus. Sabab meh kabeh paguron kacidaah Radena eta teh. Itu ceuk si Kasdun hayang apal kana pamadegan Barman ngeunaan pintonan pasanggiri. Utamana mah dina widang kaparigelan jurus. Sabenerna mah kuring boga ijiran lamun sakabeh paguron kacidaah Radena. Tapi lain eta nu jadi pamikir kuring, tapi ngeunaan paguron Tangkurak Hideung. Ari ana di tengetan mah eta kawas sabubuhan jalma basa di lembur Cibingbin. Nu maksud teh si Tregos Hideung bet asa ku tamleg eta dina gerakanana jeung paguron Tangkurak Hideung. Temal Barman boga angkeuhan lamun paguron Tangkurak Hideung teh sarua jeung komplotan si Tregos Hideung. Asa bener pisan eta caritaan teh. Heueuh karek kapikir ayeuna ku kuring. Beuh, cilaka kayak kieu mah. Si Kasdun gogodeg. Kakarek kahartieun ku manehna lamun sabubuhan jalma anu di Tregos Hideung teh sarua pisan jeung paguron Tangkurak Hideung. Urang kudu hati-hati lan waspada. Sabab paguron Tangkurak Hideung bet siga arek nyieun kariuhan ieu di Tarawangsa. Ceuk Barman siga geus terus rasa lamun bakal aya kajadian di Kabupatian Tarawangsa. Siap Jang lah. Akang salawasna waspada. Bisi aya muni ngamuk kucing depa pokona mah. Akang siap.
temal si Kasdun bari seuri. Barman jeung si Kasdun aluprek ngobrol nepi ka wanci tengah peuting. Kacaturkeun di leuweung Tangkorak. Nyaeta di guha tempat cicingna Raden Wikrama, kaayaan di leuweung ngadadak robah. Kusabab geus loba jalma make baju sarua hideung sarta diteregos. Sabenerna mah para punggawa lain bangsa manusia, tapi bangsa siluman nu geus ngahiji jeung Raden Wikrama. Saha Raden Wikrama anu sabenerna? Tayalian eta teh begawan Walangrangin anu ngabaruntak ka Prabu Anom Lodra mangsa bihari tug nepi ka tarung begalan pati ratusan tahun katukang. Mangsa harita Prabu Anom Lodra jeung begawan Walangrangin perang campuh salila 7 poe 7 peuting. Tapi nepi ka mangsa duanana ngahiang ka alam dewata. Teu kacaturkeun saha nu eleh, hiji ge taya nu apal. Mangsa harita oge enden Supraba tilem di hiji talaga nu katelah Talaga Ratu. Awahing kaleleban ku carogena nyaeta Prabu Anom Lodrajaya. Kiwari begawan Walangrangin geus jadi siluman sarta ganti ngaran jadi Raden Wikrama. Raden Wikrama geus nganti ratusan tahun hayang nuluykeun deui Bitotama jeung Prabu Anom Lodra. Najan raga badagna geus palastra ngahiang ka alam dewata, tapi nafsu amarahna kumalayang nyurup nyuwun nyiluman nganti mangsa pikeun balitungan. Ayeuna geus mimiti kasungsi ku Raden Wikrama lamun Prabu Anom Lodra geus balik deui ka alam Marcapada. Raden Wikrama nangtung hareupeun guha dirariung ku mangrebu punggawa para siluman. Para batur-batur kabeh, geus junuk waktuna ninggang mangsa. Ulah geusan balitungan jeung si Lodra, mangsa ratusan tahun katukang taya nu palastra samangsa Bitotama, kiwari kula bakal nyangkalak si Lodra. Kitu ceuk Raden Wikrama, sorana handaruan mata kukurayeun. Unyuk sumanga Raden, unyuk sumanga. Abdi sadayana para balat punggawa ngantos piunjuk salajengna. Tembal saurang punggawa siluman bari cedok nyembah dituturkeun ku nu sejena. Syukur ireng. Anjeun geus satia satuhu ka kula dengekeun ku balarea. Geraing ka sumebar ka pilemuran, kungkung ku pangawasa ranjeun kabeh, gerateangan sekeseler si Lodra atawa si Supraba, cangkalak sarta bawa ka dieu. Hayo, geraini tayana kene, ceuk Raden Wikrama. Sorana aweuhan pating saleor ka sakuliah alas Tangkorak. Hinggi. Unyuk sumanga Raden. Ceuk para punggawa siluman sawur manuk. Marangan para punggawa unur ti leuweung Tangkorak. Kaciri cahaya pating parasat ngajomantara. Rebuan punggawa siluman pating gaya bag nguru kasaban lembur. Peuting geus kaganti ku beurang. Sora hayam jago kong korongok patembalan jeung pada baturna. Alun-alun Kabupatian Tarawangsa geus mimiti didatangan ku tiap jalma sok sanajan ka mangsa pintonan dilakene. Ari nu daratang ti heula ka alun-alun lolobana tukang dagang ngahaja tangian lantaran arek beberes daganganana
ku ayana pintonan Pasanggiri geus mawa kahasilan anu mucekil pikeun sakumna nu dagang. Puting tadi mah euy, rarasaan teh asa kararuung. Eta sora anjing babaung eta ya ruruhna. Cek salah saurang jalma bari meresan daganganana. Lain ngalelewe Kang. Puting teh nganter pamajikan ka tampian. Teu kuat hayang kacaik. Das eta lebah rungkun awi kawas aya nu pating juringkang. Samalah maka denge pating cikikik seuri. Mata kukurayeun. Boro-boro nuluykeun ke tampian. Nu puguh mah kuring duaan mangpret balik deui ka imah. Palon baturna sarua manggihan nu matak pikasieun. Hampir sakabeh urang lemur Kabupatian Tarawangsa manggihan kajadian nu matak pikasieun. Waktu pikeun pintonan Pasanggiri kaparigelan dina widang jurus geus cunduk. Para pupuhu Pasanggiri jeung panata acara geus narai ka panggung. Nu lalajo geus minuhan alun-alun, wasedek-sedek hayang panghareupna. Ode oi, lamun aya aki-aki nu make itu buburaklah ku sararea. Cek salah saurang nu lalajo bari panonna rurat reret nyidikeun bisi bae aya aki-aki nu ngalanto kalebah dinya. Oh, ke. Aya kajadian naon tuh euy? Eta teh euy. Make kudu dibuburak sagala. Teu malu sejena ngerasa teu ngartieun. Nya kamari teh. Dicarekan eta ku si jalma ku sabab sasaledak bari jeung babadug deui. Nah, ari pulang dicarekan teh, peladak teh ngapekok. Eta alam dunya nepikeun asa poe. Dewek eta nu kabeneran aya tukangeun si aki-aki nepi ka utah uger. Eta kawasna aki-aki kejul teh ngelebok kadal sigana. Cek si lalaki deui bari cumidu. Atuh ker sakurung ngadengekeun ngeh keui seuri kagugu ku caritaan si lalaki. Panata acara geus biantara. Netelakeun lamun pintonan Pasanggiri arek dimimitian. Sakumaha nu geus dibewarakeun ti samemehna lamun pintonan dina poe kadua nyaeta kaparigelan dina widang jurus. Paguron anu kapeto pikeun ngamimitian nyaeta ti paguron Sancangangsar, wawakil paguron ti paguron Sancangangsar naik ka panggung. Terus bae metakeun pangabisana wangunan jurusna kacida wewegna. Awakna bangun harampang tapi samangsa ngawangun serangan kacida gancang jeung rancingeus pisan. Ger nu lalajo surak ngerasa kataji ku pangabisa wawakil ti paguron Sancangangsar. Cacap wawakil ti paguron Sancangangsar disambung ti paguron Karamatwangi sarua jurus anu diwangun ku paguron Karamatwangi kacida hadena. Paguron nu geus mintonkeun kaparigelan dina widang jurus geus aya kana genepna panata acara mere ibar. Lamun pintonan Pasanggiri kaparigelan dina widang jurus bakal dituluykeun deui satu tas reureheula salila sajam. Di lebet bumi Raden Sumadinata nyaeta Den Mustika nuju ngariung sareng Ramana katutu Bagus Satya. Cik Nyai, kumaha pamanggih hidup dina mangsa peuting tadi? Ku sabab Mama teh ngerasa kayaan teh jadi geuman. Cek tu Bagus Satya nepikeun pamanggihna ka Den Mustika. Lain tuturut munding aku lagi munang laporan eta ti para punggawa anu netelakeun lamun maranehna manggihan kajadian nu matak pikasieun. Kula ge teu daek tibrasare teh asal loba dedengean. Kitu saur Raden Sumadinata sami sareng tu Bagus Satya anjeunna ge ngaraos aya hal anu aneh di sakuliah Tarawangsa. Kitu pisan nu karaos ku abdi sawaktos nganggo gagaman dumanakan salira pating hareap Baranas. Langkung nanti eta aya hiji kakuatan anu kacida rohakana
tos ngungkung di Tarawangsa. Abdi kalintang kagetna kumargi betumanakan ayana teh. Walernden Mustika sami anjeunna oge ngaraos aya perkara anu kalintang ahengna anu tumiba ka Kabupatian Tarawangsa. Nyata pisan uga nu kungsi katarima ku mama ti guru teh ngan nepi ka danget kiwari mama tacan bisa nyungsi ka si Tergos Bodas kusabab mama boga payakinan lamun si Tergos Bodas aya patula patalina jeung kajadian nu bakal tumiba ka Kabupatian Tarawangsa. Si Tergos Bodas teh miboga ilmu nu kacida luhungna. Hal ieu teh geus diintip kuno demit geus disawang ku jalma nu boga alpukahanna ti mangsa baheula. Matak teu aneh lamun kiwari bakal aya kajadian nu matak ngageunjleungkeun balarea. Pokna teu bagus satya anjeunna hiji sepuh nu miboga ilmu luhung geus bisa nyawang lamun kariweuhan nu bakal karandapan aya pakuat pakaitna jeung si Tergos Bodas. Raden Sumadinata teu cumarios deui ukur nengetan cariosan tu bagus satya. Janten kedah kumaha salajengna mama? Saur Raden Mustika ngamuka bingung. Taya deui jalan Nyai, samemeh prung pasanggiri dina adu tanding bebas, hidup kudu bisa papangi heula jeung si Tergos Bodas. Hal ieu pisan nu bakal bisa memeres pasoalan di Kabupatian Tarawangsa. Pek gunakeun sakabeh pangarti hidup. Sangkan bisa tepung we pokona mah jeung si Tergos Bodas. Cek tu bagus satya mere hiji kacindekan ka Enden Mustika. Yen Enden Mustika kedah saengalna mendakan si Tergos Bodas. Unjuk sumangat mama, dikawit wengi engke abdi bade milarian si Tergos Bodas. Mugia baik tina kanan. Waler Enden Mustika gaduh patekadan bade milarian si Tergos Bodas. Ya syukur Nyai, mama kacida percayana ka hidup. Cek tu bagus satya kacida bunga na ngadang kasauran Den Mustika. Acara pintonan pasanggiri kaparigelan dina widang jurus geus dimimitian deui. Paguron anu kagiliran nyaeta Paguron Tangkurak Hideung. Ti barang naik ka panggung wawakil Paguron Tangkurak Hideung geus mintonkeun kaparigelan jurusna anu kawilang aheng. Kusabab beda pisan jeung jurus-jurus di Paguron sejena. Lian ti miboga gerakan anu kacida gancangna, oge boga kaparigelan luncat anu kacida luhurna. Tu sirikna bisa ngajaul meh tepi kana lalangit panggung. Nulalajo pating gorowok sawareh ukur gogodeg ngarasa kataji ku kaparigelan jurus ti Paguron Tangkurak Hideung. Cacap wawakil ti Paguron Tangkurak Hideung disambung ku Paguron Jalak Bodas. Cacap Paguron Jalak Bodas dituluykeun ti Paguron Macan Lugay. Nu antuk nama sakabeh Paguron geus kabagian pikeun mintonkeun kaparigelan dina widang jurus. Barman jeung si Kasdun araya didinya milu nyaksian kana pintonan. Sawaktu wawakil ti Paguron Tangkurak Hideung midang, Barman beuki yakin lamun si Tergos Hideung teh taya lian baladna Paguron Tangkurak Hideung. Panata acara geus biantara deui anu netelakeun kaparigelan dina widang jurus geus lekasan. Panata acara mere waktu kapupuhu pasanggiri pikeun ngumumkeun Paguron nu jadi juara kahiji. Kadua katut katilu dina kaparigelan widang jurus. Pupuhu pasanggiri pok bae nyarita netelakeun ka balarea. Ari juara katilu nyaeta ti Paguron Sancangangsar, juara kadua ti Paguron Jalak Bodas. Ari anu kabiruyungan jadi juara kahiji tayalian iwal ti Paguron Tangkurak Hideung. Cacap pupuhu pasanggiri cumarita nulalajo sarurak bari pating keleprok. Kusabab geus bisa ngijir ti mimitina lamun Paguron Tangkurak Hideung bakal jadi juara kahiji.
Petingna dinamang saharieum beungeut. Barman geus lunta ti imah Mang Juneb, inditna nyorangan bari diharudum sarung sabab keur nyamar. Barman boga karep hayang nyelidi ke paguron Tangkurak Hideung, hayang apal nu sabenerna naon nu kajadian. Barman lempang lalaunan, ilaharna urang lemur nu keur arulin di sakuliah alun-alun. Barman kebat kabelah kenca. Didinya aya tukang warung nu masih keneh muka. Di warung aya kana 4 jalma keur dariuk bari ngaropi. Mangga calik jang. Tukang warung galeh-gehna keranan. Punten Mang, ngiring calik sakedap. Cek Barman ka salah seorang jalma nu keur nyaleuhak ngopi ka timus. Oh mangga jang. Temal si lalaki diukna ngageser. Hoyong naon manawi? Cek tukang warung tumanya ka Barman. Cing, Mang, menta bandrek lah sagelas. Lalauhna we eta ka timus 4 siki mah. Temal Barman bari memener sarungna. Oh, nah tas di mana jang? Nah, aja ka dieu. Cek si lalaki gigireun Barman. Muhun Mang, di bumi kararoso petami hayang ngopi teh. Tiris deh. Walon Barman bari seuri. Mangajang nyangakeun. Tukang warung nunda bandrek jeung lalauhna hareupeun Barman. Duh, atur nuhun pisan Mang. Temal Barman cag kana lalauhna katimus karasa haneut keneh. Ngan samangsa ngareret kabeh kidul. Barman ngaranjug atrapisan aya jalma ngajuringkang dina gerakan anu kacida gancangna. Euleuh pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda ilalakon Mustika Talaga Ratu bagian ka-13 urang teraskeun dina bagian anu ka-14. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda dihanjuang siang, urang teu neueuh dihaneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.